Hai. Wah, bangsat dia Joni. Aduh, bangsat. Eta si Joni yang ngising sia. Aduh, nyanying sieunan sia dibejakeun sia kuaing ke bos Ijal Jon geus kieu mah sia. Dihuru kuaing taina ge ngadua kalian lah. Tumaneun kuaing. Aduh. Kemananya Mang Karmin? Ke bonus balak kieu. Kudu sapuan yeuh Mang Karmin deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, bos. Tadi di tangguhan yo, kebon jeung geus bala. Oh. Hei, Mang. Dulu kebon tuh geus bala. Bos bala deui bae nya. Kunaon teh asup pasuk? Lain kamari kieu bos, mamang teh asup nama pusing. Pusing kunaon? Sama orang jikori yang persi Joni na jutang. Iyo, dik ka kebon. Inaon dia. Lah. Hayo Gran, Masya Allah nu kitu bae ge dia mah. Hayo Gran. Ih. Ayo. Benteng serigala anjir. Pusing kunaon? Pusing nama si Joni bos, ngising di kebun urang. Kebon nu palebah mana, Mang? Anu di belah wetan bos. Ih, eta kebon eta loba nu ngisinya. Kamari pannya si Agis jeung si Aji, kuari si Joni. Kumai bos lah. Kumaha nu urang duruk deui eta? Tah lamun diduruk, mamang cocok bos. Hayu ge geus duruk bae yuk taina yuk. Hai bos siap tiangkeun, kieu bos. Ya. Urang. Pokoknya setiap anu ngising bedi duruk kuring bos ya. Heeh. Ayo siap lah. Luman kos itu mah. Luman. Mau penghurung Mang yo. Cekelan ya hijawang yo. Anggas, ayo. Nah, ayo. Aduh. Gua perasa tengenahan amat naon yang korinya. Tumben-tumbenan ieu. Naon boanya? Jon. Baik naon baik? Kumaha Jon? Kumaha yo? Ieu geus gope ieu. Bisnis ieu aduh. Kunaon? Nu asup. Oh, pemasukan maksudna. Pemasukan naon si baik? Sia mah? Iya biasa bisnis ieu eta nu ngaborong. Oh, sampah. Oh, Tuh. Inilah burung ayo pemasukan ge kayak aya isuk mun ngoborong. geus burung. Oh. Bisi eunaan yang ngalamun bae di dieu. Nyawa yang boga pirasa tengenahan naon bae ieu tumben-tumbenan ieu. Nangguan balong teh naon? Balong ge lelean aing bangkrut. Dia main game mikiran lele can keusi ieu ku bang kasih Ijal geng masih boga hutang 8 juta kene. Geus ulah dipikiran, geus urang kari magang bae Jon ayo. Manggang naon? Kotok. Ada boga kotokna? Boga geus tenang bae. Kotok naon? Negeri aya 3 bangke. Buset dia. Kotok bangke. Emang na aing lele. Di parapan bangke. Laku na lele aing geure di parapan bangke kotok. Ih. Dia bek. Mending ngagogodoh bonteng burung hayu. Hayang ieu aing mau godoh ban. Aing. Ayo. Panas di lah, ayo pindah ka ditu. Palebah mana, Mang? Lebah ke bos, mamang asana pelebah mana yo? Ingat-ingat poho ieu mamang yo. Sana mah ieu bos di dieu yo. Bener, Mang. Ih. Oh iya bos yo bener yo. Iya tapak nama ya bos yo ta eta bener yo. Kamari soalnya anjir dia Mang ngising bisi tai aing dia. Hei, bos atuh. Waru, ieu mah kieu bae jelas tai si Joni mah bos. Geus kieu lah setiap anu ngising ieu bos kono mah diduruk doang si Agis jeung si Aji keur ieu urang. Geus hayu ge beuleum bae urang lah. Mau jepres teh bos. Mau ieu Mang. Kayak kedong. Ayo coba bos. Tah, bener bos. Ayo duduk. Kumaha nu duduk? Atuh pasnya memulus beteng bos. Oh my god. Wow. Geus lah, geus kieu mah urang. Kieu mah. Soalnya aing pernah ngasaan Mang. Oh, bener. Wes kuat ka pinuh lumpat ka Pokona dieu. mah urang bos kieu bae. Kamari urang ngaduruk tai. Si Agis jeung si Aji kuari nu ngising si Joni. Sarua bae bos lah. Geus urang. Tuman. Tinggalkeun bae di Heh, dieu. bos, moal kahuruan yo. Geus teuing. Oh, geus lah. Kahuruan urang nyangkeun pelanur urang lah. Heeh. Ya. Jadi betul sia. Jon, tak aja ku dia tuh. Pelak jagong aing. Wih, yo siapin terotak nama melak jagung Aduh, jeung kacang. Kau ditinggal kandang deh aing hayang eta kotok ieu Jon. Aing urusan kotok. Heeh. Turusan bek sia mah. Ora tak kosong tak karang kotok.
Oh aing bek hayang neuleuh petet jagong jeung kacangna baragus teu diserbuk teu. Ayo. Kemana kana kotok sia mah? Tuh, teka jolo. Ih, baragus gitu. Mana bek tanggal jagong kacangna? Jangan dia mah aju ya aing main dong jalan bae. Teuin lah. Joho hare joy kacangna mah. Bagus ah. Bagus. Dia mah. Oh dia boga inisiatif na bek. Olah geus kieu aing percaya ka sia burung. Sanajan upamasukan ge yo. Tapi boga peplakan sia bek. Heeh. Olah geus aing diteulan lah perlu. Geus ka ditu. Panya yuk. Serubuk kok. Supaya subur eta. Tuh. Japati tuh, balabetan tak bisa mau panggang. Bek. Aduh. Matinya jalan. Sis. John. John, kayak kedeng. Naon? Terus di mana sih, John? Asal tadi mana sih? Nek naon yo? Enggak, sudah loba omong. Di kuliah tidak ya, penting pokoknya mah. Oh, saya. Aku ngobrol balik nangtung teu sopan dia. Di bayo. Oh, di bae teh jeung naon jauh-jauh di bae cukup dia mah. Awas, garisan. Aduh. Sini corona. Naon yo? Aing nek nagih hutang John ka dia. Boga teu dia. Pantesan yang tadi ngomong dah kigereun bolong bang aing. Boga presa teu ngeunaheun cok aing naon ya. Orang darian nek nagih hutang ka aing. Yo wes, eta. Tapi aing kuari pemasukan ya si kebaik ka aing, teu buka duit, aing keur teu buka duit. Itu sakitu, hutang tetap berjalan. Yo, kebaik ya mun daek dia tangguhan di dia. Oh. Aing nagih hutang lah ka PRT. Belabel. Oh, geuring manehna. Geuring nginjem duit ka aing. Oh, usah ka ditu. Tangguhan dia nya. Oh, woi, lamun teu balik deui dia kuing talian. Teu sieun aing ka dia. Tangguhan di dia. Belabel. Oh, Nipu cekek mau lompat deh kuing. Mana tah si Joni nagih hutang ka PRT nya? PRT boga hutang non tah? Nyaho. Geus ulah di pikiran lain. Yang penting mayar bes Joni, Bu. Banget lah urang tangguhan bae. Aduh. PRT kebetulan aing kok dasar gitu. Manehna PRT. Ampunun lah koing. Assalamualaikum PRT. Waalaikumsalam. John PRT. Non Jon. Iya ya, aya apa omongin? Naon sih? Kayak deukelan ge. Iya PRT ya. Duh. Anon Jon. Iya ya PRT. Heeh. Iya si Aji jeung si Agis keur ieu pandang boga hutang. PRT kunaon? Tunggu aing Jon kawa Jon. Tuh hes jeung PRT mah. Malum aing keur beuting les ronda aing deui Jon. Es jam berapa gitu? Hah? Es jam berapa? Jam 4 aing nyeun kawa aing pelama ieu. Aduh Buset. beberti walaupun heula aing malum Jon. Oh. Anon Jon. Iya, tadi orang panggil jeung si Aji jeung si Agis. Terus? Pandang boga hutang geuring ka manehna. Terus? Kumaha ya PRT? Bisa ngabantu tuh aya tuh. Urang nek nagih hutang ka PRT. Jon, soalnya kieu. Ji, si Joni heubeul amat Ji. Mau nipu urang eta. Aduh. Sare aing mah ieu. Aduh, sareheula kedeung lah. Jon kieu, kamari teh sia teh. Ku aing yeukeun, dibelanjakeun ku aing kamari. Duh, udah aku PRT teu boga saperak bun PRT. Boga teu. Soalnya kami teu boga duit, keur teu boga duit kieu. 4 juta be aya eueuh. Jeung mayar budak. Jon sakit bae. Oh, Jon. Mana ibu budak yang tanah di kuari PRT. Aduh aing hae, soalnya aing hae. Ayo dek kebun ieu ayo, lengkeng yo. Pira eta kira-kira? Hah? Atuh kira semingguan lah. Ah, buset PRT heubeul amat. Oh, aing kon teu boga. Aku mah ge Jonnya. Soalna kamari panu sia teh nya, ku aing di pake belanja deui. Aduh, mana ieu? Budak nangguan bae di ditu. Masalah deui mah ke budak. Kuari mah dibejakeun nya. Aing teu boga. Soalnya PRT orang cuma kitu belah. Oh, geus kitu. Belanya. Oh, Jonnya, hampura. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, aing si Joni bang ngagih hutang ka aing kumaha ieu nya mana lengkeng ieu tunggu keneh ku aing diborongkeun nya. Apa aing ngajual ieu bae tu nya, apa digade ada jual ku aing igarukan kudu daekeun. Payu-payu 15.000 belah aing. Salah aing ku aing daripada kieu aing lieur, lieur. Sorangan bae aing bisa stres ieu malah aing mikiran hutang salah. Aing bebas deui. Aduh, mahanya. PRT tuh bogaeun duit. Budak teu kebayar riba, aing. Aku cara anak kudu keluar aing. Jangan duitnya.
Ah, budak, belum jalan ke budak aing. Bagor. Budak malolor kieu. Heubeul menangon aing nya. Ah, lagakeun lah. Sahur, 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 sahur. Sahur. Ah, aku malolor be madararia. Tekawa aing. Dia tadi sahur mana sahur neangan oh. Oh. Sahur mau biasa di teangan. Sahur mah enak bulan puasa, Ceng. Sia sing ngaragakeun. Diok lah, diok. Jon. Enon Jon. Kieu yo, aing ngomong. Udang geng, lomolor bae. Udang. Kau yang dipolesan teh kebo kayak banget nya. Kumaha ya. Iya, dengekeun aing. Payarna cenah gitu nggon duit dak teu bisa mayar aing. Ju. Atuh kumaha jeung dia mah. Tuh aing gitu boga duit di kumaha. Ah, geus kieu mah dia Jon, ku yang beak deh Jon lah. Dong, losan gitu sih ya. Sok wawani anak kanu gede dia. Dia mati baheula hutang teu dibayar-bayar dia mah. Ih, kumaha jeung? Majing aing nangan duit lah dia budak konek tangguan heula ge aing demi bayar di kuari. Urang mah mau demi-demi yo. Sumpah beng ulah nek bayar ke. Iraha. Lah karena 2 poean deui lah aing meureun. Awas ieu nya. Oh, bener yo. 2 poin teu dibayar, Ji. Saksian, Ji. Woi. Woi, udang ge. Ih, aing jol-jol lah deui. Terus jadi ya, saksiannya, namun 2 poin dia teu dibayar-bayar. Laporkeun ka polisi yo. Polisi, bloon. Onggo sah eta pokona mah. Udang ging. Nges aing jangan Udah aing mabur dia. Baru udah banget dia. Aing nangan duit Terus nangan duit tuh. Aing. Ih, itu mah aja Joni. Kunaonnya? Si gedong bingung. Joni. Neng. Aya aku naon? Iya, Neng. Maya. Sadar li hulu di kuari. Kunaon sih, A? Bahutang, Neng. Hutang naon jeung A? Biasa ieu mah Neng urusan AA. Ieu bae Neng ge. Maya. Paling ge ama 2 poe malah dilembur lah. Neng kemana jeung A? Atuh Neng kayak kesepian. Emang Neng sayang ka AA? I love you, babe. Geus urang ke be video colan. Naon video colan, A? Age video callan. Eta tah maksud ama. Iya, eta mah si AA. Soalnya intina mah kitu bae amalah 2 poe atau sopoe sigana malah dilembur. Ai kangen mah orang video colan bae. Video call, AA. Maksudna poe bae orang ngomong ih. Olah, nya anak beres-beres lah ini balik. Oh, oke. Tengah ada genyanya. Enengnya. Heeh. Yuk. Waalaikumsalam. Ih, Ajoni karunya amatnya. Loba hutangna. Lah.